Ya lembur areh amatnya. Ya budak kemananya ya si Begek. Bawa ke main panggal dia. Yang kan main panggal di songkol bae. Ya oh ya ini keren dia di kanjang. Wah kun tangan kecai bu, mikir modal eta budak. Ay dah, ay panjang-panjang kalau potong. Kena ibu-ibu mah ya. Bodo amat lah. Aduh. Wah, ja bener saya tak kemodo. Ngagetkeun aing bae, naon? Naon sia? Tanya si aing keur modal. Hayang sia, pun dibere sepotong. Ting bating. Geus ayo buruan, yang ulin. Ulin ka mana sih? Aing pake modal karena keluar pucukna. Ayo geus segera buruan, pun tangguhan. Bilang obes ya. Ongkos gereng aing obeng lah. Singit. Sisa ngaganggu aing bae. Naon? Ulin ke mana urang? Ulin ke mana sih? Ayo orang kan itu ge. Kemana? Tadi itu sudah ewe di gelis ya. Ayo. Ayo ke. Coba baik jalan tuh. Pakai sweater pas aing tuh, gandeng dia ini. Ih, aing mah pakai sweater mah kudu balik ya. Kedeng aing pakai sweater berubah heula dah jadi zaman purba. Sweater sia bage. Boleh lah. Dan saya cerita. Kedeng ih. Leukeun. Disgeran gila. Aduh. Ih, sabaran. Disgeran sih. Ting bating. Yuk. Keren kan? Ayo. Masih ya. Bage. Saan. Ke ditu be urang ih, kalau belah kirang ya. Aduh, tas teh. Ih, jangan kudu pakai duit. Ayo be. Aduh, panas amat di alam dunianya. Atuh wajar, Bos. Panas, kurang cicingna jajan hadapan non poe ya. Nyao sih, nanaonan buat cicing di dieu, paranas ja. Nyao, Bos, leuk naon bae urang cicing di dieu. Pan ngahaja orang mah ngajagaan belah girang. Awe belah girang mah gareulis. Ulah sampai lu dihilir ngararanjang. Oh, gitu, Bos. Juku mah mun deuk aya nu nganjang ka belah girang. Kurang sikat bae geus lah. Oke, Bos. Bos. Aya nu arek ka dieu ya. Ayo urang sikat. Ayo geus tangguhan bae di dieu urang. Ya, gek. Ya. Urang geus asup ka wilayah girang ya. Jadi ya sumber awe nu garilis. Malah adis sabar yang itu awewe. Ayo geus aing sarua geus teu sabar. Ayo. Ayo, di mana sia? Nekan ditu tuh kahareup nekan girang. Bawa nianan sia asup ka wilayah aing. Nyao sia di kamarana. Kemana be? Sok kepoy. Kamarana sia, teu neangan awewe lain. Ya, niatna mah kitu, sugan we hasil. Sita apal wilayah aing. Ih, ngaku-ngaku imah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Ih, malah dakwah. Nanaonan si sia? Sia tilon ngacegal aing emang wani ka aing duaan. Wani. Si anu wani ge aing itu wani. Perkonyo sa templok. Sia yang manggih subuh moal. Hayang manggi subuh mako mau bari di ajanan mah. Pan sa ngegas. Sia wani ka aing. Siapa nih ke bapak aing? Lah kitu. Mangkana tawa adi sia ulah sok ngegas ka iringan aing. Sore-sore bae ieu mah lain adi aing. Kena ces kental aing. Kitu. Ces kental sia geus segera baralik bising dibabukan ku aing. Wah, nyamberan ko seuneu. Geus segera baralik ke darar itu. Ya, segera balik. Sia.